diambil dijual ku aing sia titah meuli kopi ka aing ka warung aku mah pikiran kehetenya Kuku aing geus cair mah. Aing mending kena ngajual kembang lah daripada kopi nama. Kembang nama wani aing genan sakilo 100.000. Aing kalah ngajual kembang nah we da aing geus cair ieu mah. Geus kaharti daripada kopi nama. Yen teh aing teh di buruan mah. Aing geus cair ieu ya tina kembangna. Aing menang 340. Udah ayolah. nah sia kalah kabur kehet teh bari nah urusan anak kembang kopi dijualan kusian bukan diluludan gitu aing teh nungguan kopi kembangan teh bang bulan-bulan bebal iya kita ketinggalan kopi ti mah kalah kembangnya dijualan kusia alah aing belah mana anu dialan ku si kehetnya mana kembangnya ieu kopinya dialan kembang sih bebal nya dulu iya kehet tapi kata disesakeun kembang naik kopina di Allah aing kita setelaan kopi nah atuh kembang nang di alaan si bebal aing mah atuh kumaha ieu mah rugi mana si kehet kok ini teh